Tah, Pak. Mun melak-melak nu kieu tuh. Melak naon melak parenya? Heeh. Aing teu boga sawahna ge. Tuh boga. Hanteu aing teu boga sawah. Atulin meuli pira ku kolot. Sakutu kolot teu boga sawah-sawah acan. Mana eueuh duit kan? Meuli atuh pamaksakeun. Urang teh pan maju ka kolot. Maneh meuli atuh sawahna. Aing diurus ku bapak mun abi meuli. Aing teu bisa ngurusna maneh we urus sawah-sawah maneh. Nah, pancana teh tah meuli. Heuh meuli diurus ku maneh ka jeung pamajikan maneh. Bapak menerek mah sok. Aing mah teu bisa baheula ge ka sawah ge aing mah guyang we hungkul. Tipu. Kolot teh sugan teh kolot nyaan. Masih nyebut kolot nyaan ket. Ai kitu aing kolot bobodohan. Pan aing teu bisa da teu gablek sawane. Ih, miskin atuh. Sia. Biaya copet teh ka dia. Aya maling teh ka dia. Copet. Maling. Begitu asal nama iya bos nama teh PT Nawab Putra Abadi. Nawab Putra Abadi di luhur tiga nama lain cangcut sia teh si Bang Boy ieu boga kapal tongkang ayeuna ek meuli minyak ek meuli solar PT Nawab Putra Abadi mobilnya pas di pabrik pakai dah halus solarna ayo ieu mangge ayo ieu yo ayo kewe yang murah jeung murah hah ya budak ayo mau biasa ini hah nyari mana ayo pasang lagi ieu ya murah ya sih mah pasang kau udah dek beli cangcut si Bang Boy na ek beli solar minyak ke kapal sih di pasar ya kieu ada aku sagi dia ayo kalau riwa ih dia pasang kieu euy asa bagi ieu maksudnya tuh manjek no smoking yes no smoking yes gitu tapi ulah ngerokok permisi. Assalamualaikum. Punten. Ya. Punten. Enggak. Damang bos. Damang bos. Ai. Tunggu. Damang bos. Sae. Tuh damang bos. Ada ieu bos. Oh, dia. Jadi gini bos. Nah, maksud saya kedatangan ke sini teh pesan cangcut. Gini, saya mau ngantar si Bang Boyo. Nah, mau pesen minyak buat kapal tongkangnya bos. Jadi gini bos, kan Boyo itu butuh cangcut. Saya butuh cangcut ya teh, minyak. Banyak ayo di pasar Pak, mau dinas. Jadi pasaran minyak ini harganya di PT Nawab Putra Abadi itu berapa bos? 1 liternya si PT 15.000. 15.000. Ah, gimana teh?
15.000. Enggak ini bos, biasanya kan saya beli dari sana dari teman, cuman lagi nggak ada. Biasanya saya beli 12.700. Kalau di abang ini bisa sama harganya, saya mau beli ke sini. Emang tuh berapa ton modelnya? Paling bisa 20 ton. Halo saya, oh iya. Satu dong, Bang. Telepon dulu lah. Bang, maaf ya. Oh iya. Gua mau batin. Sako di WA mau bawa yang nang cangcut. Nang sako emosi muhul. Nah, kan cangcut siapa? Minyak ya. Ukuran L L. Minyak jeung tongkat kapal. Macam saya kayak bisnis kapal buat aing ke. Bagus. Itu nyambung sama. Nah, kieu aing ngomongin kerja aing mah. Oh ini itu aing sia teh. Itu yang beli anjing siapa? Ayo Bang Doi, kita mancing. Iya apa tuh ayo sih ada gua tadi mah kesel aing mah. Ayo kita mancing lauk mas. Ayo pamajikan mah kumaha? Mana tuh? Wah mana ada si Jack sieun ku pamajikan. Tong disebut si Jack ini anjir sieun ku pamajikan mah. Nyaho atuh kudu kitu aing mah jadi kena aing sok bawa bisi pajarkan diajak ku aing. Presiden sekalipun tak ada yang bisa menghalangi si Jack Kudu ini. kitu atuh langsung pamajikan. Nyaho atuh. Apa sih teh heula tuh? Pana mah wae. Mau kemana? Bebek. Bang Doi. Ya. Ini Beb. Mau ngusut. Mancing we. Tuh piring belum digeluran. WC encan digosokan. Iya Bebek. Men ngomong we kos nunya. Pamajikan sieun. Kacau aing mah gana kada dago aing salila-lila. Susis we. Wah. Weh, mana ya? Susis. Weh. Aing kada dago salila. Cepet itu digeluran. Iya Bebek. Gosokan WC-nya sing bersih. Iya.